Ngaran kuring Dimas. Penting ieu kuring rek nyeritakeun pangalaman pikasieun anu kaalaman ku kuring. Basa kuring gawe jadi karyawan di salah sahiji minimarket anu aya di kota Cianjur. Kejadian ieu kaalaman ku kuring di tahun 2015 yang geus bisa dipastikan jauh saacan masa pandemi. Siga minimarket lolobana tempat gawe kuring teh ayana dina bangunan ruko 3 lantai. Di bangunan ruko eta lantai kahiji geus tangtu dipake minimarket atawa toko. Di lantai 2 na dipake jang nyimpen barang-barang jang stok jeung nyimpen barang-barang anu sejena sarupaning komputer keur nyimpen data pembukuan. Sedangkan lantai 3 na kosong. Rencanana eta lantai 3 teh rek dipake jang mes karyawan anu sipeuting keur istirahat. Tapi teu kunaon eta lantai teu jadi dipake jeung eueuh oge karyawan anu daek sare di dinya. Geus ampir sabulan kuring digawe di dinya harita teh. Eueuh kacaritakeun naon. Katambah babaturan kuring gawe jelemana balalager kabeh jeung kompak lamun dina pagawean teh. Ditambah di alakrab jeung gampang deket ka kuring. Eta we lamun dina waktu istirahat kuring jeung nu jadi babaturan kadang sok curhat ngeunaan hal anu karandapan. Nah eta urusan awewe atawa urusan duit. Jeung teu jarang oge kadang-kadang obrolana sok ngomongkeun soal jurig. Komo deui lamun geus asup shift peuting. Kuring ngadenge di salah sahiji babaturan kuring. Cenah cek manehna aya hiji makhluk anu sok nembongan di ruko eta. Manehna pernah ngalaman nempo eta makhluk sakolebat kalangkang
orang hidung anu sok nembongan bari kadang masuk ngaganggu. Kaparengan kuring teh jalma borangan. Jadi dina ngadenge caritaan siga kitu nya kuring rada muringkak bulu punduk. Cek kolot lamun urang ngadenge carita ngeunaan hal sarupaning kitu, lamun bulu punduk muringkak nandakeun yen carita teh bener ayana. Atawa malahan eta makhluk teh keur aya teu jauh ti lingkungan urang. Kuring dina jero hate ngecapkeun amit-amit bari ngarepkeun sangkan kuring teu ngalaman manggihan eta jurig. Tapi basa kuring nyeritakeun yen kuring can pernah manggihan eta jurig. Babaturan kuring harita langsung nempok ka kuring. Bari manehna ngomong, "Nu bener mas, didinya can pernah manggihan." "Ah, moal ka urang mah meureun ren. Jeung hayang kudu panggih jeung nu kitu." Ih, Kade tah, kabeh oge pernah ngalaman nempo eta jurig. Lain moal, tapi acan. ngadenge kitu kuring langsung reuas. Tapi kuring buru-buru nyalengorkeun obrolan kuring jeung anu jadi babaturan. Singket carita, kuring nepi ka hiji mangsa. Basa kuring ke bagian si peuting. Si peuting berarti kuring kudu jaga duaan. Kuring jeung nu jadi babaturan. Jelema anu balanja pilih ganti. Nepikeun beuki peuting anu balanja oge jadi ngurangan. Keayaan mungkin dia jadi mungkin sepi. Kusabab keayaan geus mimiti rada sepi, nya kuring dirajeunan boga maksud rek bebersih eta tempat. Harita babaturan kuring cicing di bagian kasir bari ngitung duit. Kuring mah muru ka bagian gudang anu memang masih aya di lantai hiji. Anu maksud rek nyokot parabot yang bebersih. Harita mah memang keayaan geus karasa sepi. Geus hampir jam 12 peuting. Kuring buru ka gudang bari teu boga rarasaan nanaon. Rohangan jang gudang anu masih aya di lantai hiji teh ngan ukur kehalangan ku sekat hungkul. Kuring jokot ember jeung elap paranti ngepel anu aya di sagigireun lawang ka kamar cai.
Basa kuring malikeun awak anu maksud rek balik di ka toko. Kuring rada ngarenjag. Kusabab kuring ngarasa siga aya anu ngolebat di sagigireun kuring. Eta siga kalangkang hideung. Kuring can wani nyidikeun ka eta kalangkang. Kuring dan ukur bisa ngajanteng bari nyepengan gagang pengepel jeung ember. Awak kuring siga anu dipaseuk teu bisa diusikeun. Kusabab hawana karasa beda pisan karasa ku kuring. Sareretan kucurupan naon ka tempo ku kuring. Eta kalangkang hideung teh siga anu keur mahatikeun ka kuring. Buhukna panjang cawig-wig, panona mencrong, bari siga anu seuri nyerengeh ka palebah kuring. Dak dumadak, barita jual kaangse ku kuring bau anu kacida. Bau anu mata ngajadikeun kuring hayang utah. Kaangse ku kuring bau bangke. Dina kaayaan kitu kuring gawat-gawat ngejat di eta tempat bari satengah lumpat merudeui ka palebah toko, di mana kasampak babaturan kuring masih kene cicing di palebah kasir. Basa kuring datang nyamperkeun babaturan kuring. Manehna siga anu reuwaseun nempok kuring. Kusabab katempona kuring siga anu nandangan kasieun. Beungeut kuring kumanehna katempo meuni sepa siga geus nempo hal anu pikasieunun. Babaturan kuring nanya ka kuring. Anu antugna kuring nyaritakeun yen memang makhluk anu sok dicaritakeun teh nyata ayana. Ngadenge kitu babaturan kuring oge cacarita. Yen manehna oge kungsi ngalaman di tembongan ku jurig eta basa sababaraha poe ka tukangna. Basa kuring keur istirahat keluar toko dina waktu gawe peuting. Basa manehna aya sosoranganan di jero toko. Kuring jeung anu jadi babaturan ngan ukur bisa ngadua sangkan eta jurig teh teu ngaganggu ka kuring duaan. Waktu beuki dieu beuki peuting anu balanja oge beuki jarang datang ke toko tempat kuring digawe. Kabeneran minimarket tempat kuring digawe teh hari tamah bukana 24 jam.
ngan ukur hiji dua anu datang balanja ka toko teh. Teka rasa waktu geus rek jam 2:30 wanci janari. Kusabab eueuh jalma anu datang rek balanja. Babaturan kuring si Randy izin ka kuring hayang istirahat sakedeung. Manehna rek meureumkeun heula panon. Manehna diuk dina kursi bari nyuuh kana hareupeun meja kasir. Kuring oge nuluykeun pagawean kuring. Nyaeta mariksaan rak barang dagangan bari ngecek stok barang anu aya. Basa kuring keur mariksaan kitu, ujug-ujug panto kapal bagudang jol muka sorangan bari dibarengan sora anu murag di palebah gudang. Kuring langsung nempok kepala badatangna eta sora. Basa ku kuring direret ke pelebah kasir. Babaturan kuring anu ngaranna Randy teka sampak aya di dinya. Kuring jadi heran. Pamikir kuring, meureun si Randy anu asup ke palebah gudang tuluy murageun salah sahiji barang anu aya di gudang. Nya antukna kuring nyamperkeun muruk ke palebah gudang. Barang geus aya di gudang, nyaan wae katempo ku kuring si Randy keur leumpang naik kana tangga muruk ke lantai 2 tempat nyimpen stok barang. Kuring harita gegerowan ka manehna. Randy, reka mana Ren? Tapi manehna siga anu teu malire ka kuring. Malahan tuluy wae manehna ngungkug ka lantai 2. Kuring nyusul si Randy bari dibarengan ku rasa kaheran. Satepina di lantai 2, si Randy teh malah teh ngeureunkeun lengkahna. Manehna tuluy leumpang, malahan ayeuna mah naik kana tangga muruk ke lantai 3. Kuring jadi beuki heran ku kalakuan si Randy. Harek naon indit ke lantai 3. Pan geus sidik di lantai 3 mah eueuhna naon. Dapuguh tempat oge kosong. Basa ku kuring ditanya manehna reka mana. Ren, reka mana Ren? Manehna ukur melong ka kuring. Anu satuluyna manehna miceun beungeut bari nuluykeun lengkahna naik ke lantai 3.
penasaran. Nempok kelakuan baturan kuring harita teh. Bari dicampuran rasa kaheran, kuring nyusul oge babaturan kuring ka lantai 3. Anu memang salian kosong eueuh nanaon. Kaayaanna oge paroek pisan. Setengah lumpat kuring naik ke lantai 3, nyusul anu jadi babaturan kuring. Barang nepi ka eta tempat, kuring rungah ringeuh. Nah kamana eta babaturan kuring anu ngaranna si Randy teh? Manehna teu katempo deui ku kuring. Harita kuring nalak-nalak ka sakabeh rohangan anu aya di lantai 3 teh. Teu kasampak babaturan kuring. Teuing ka mana? Basa kuring karena nalak-nalak kitu. Di palebah juru rohangan katempo ku kuring aya hiji kalangkang hideung siga anu keur cingogo nonggongan. Panyangka kuring ladina eta teh siga hiji barang anu aya di eta rohangan. Tapi sanyaho kuring pugu di lantai 3 mah kosong jeung teu dipake tempat yang nyimpen barang. Kuring ngajanteng sakedapan. Bari merhatikeun eta kalangkang hideung anu aya di palebah juru rohangan. Basa keur kaayaan kitu. Kuring kacidareuh asna. Basa eta kalangkang hideung teh ujung-ujung hirup bari ngajurun gunung ngagedean. Siga makhluk anu cengkat tina diukna. Tapi eta kalangkang teh katempo ku kuring asa beuki gede. Malahan jangkungna hampir jujul kana lalangit eta rohangan. Dina kaayaan poek di eta rohangan. Katempo ku kuring eta kalangkang teh siga hiji makhluk anu jangkung gede. Bari wujudna pikasieun. Bugna ngareuwig. Panona bolotot bari semu beureum. Letahna ngelel bari ka tembong siga aya sihungan. Harita kuring ngarasa kasiman pokayaan siga kitu. Kesang mimiti ngorolok dina awak kuring. Kadenge sorana ngagerem bani handaruan. Matak pikasieun. Lepo kitu kuring buru-buru ngejat eta tempat bari satengah lumpat. Anu maksud rek buru ka lantai hiji deui ke bagian toko. Sajeroning lumpat kuring bari teu babaradug nabrakan barang-barang anu aya di lantai 2. Dibarengan ku rasa kasieun, kuring teu malirek kana barang anu maruragan alatan kabadu ku kuring. Nu penting, kuring hayang buru-buru nepi ka lantai hiji. Barang nepi ka lantai hiji, kasampak babaturan kuring anu ngaranna si Randy masih kene sare nyuu dina meja kasir.
Lamun eta babaturan kuring masih kena aya di lantai hiji. Anu tadi dituturkeun ku kuring ke lantai 3 teh. Saha?